Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Cari Kak. Asalnya. Beneran Mas Nur. Kumaha Dedi? Ari kita pas kali ningali entog gitu belah itu. Sigana Mas Nurnya abi kelasan prayogi itu ya. Entok itu. Abi tadi Beneran aya kitu mah. Kumaha? Unjuk prayogi tapi segini sarehat pisan ya. Kumaha mun dipeser teh sabarahan kira-kira Mas Nur? Biduitin. Ya, ari pada dina peryogi sabaraha hiji? Sadayana we lah opat sabarahan Mas Nur. Opat. Opat lah sadayana tuh. Pada teteh aya anak-anak segala rupi itu anya. Top we abi mah pasikeun ku abi 100-an janten opatnya 400. Anak nama bonus top we. Nu raras ya teh. Asli. Deal lah gitu mah. Sok, siap. Sabaraha Mas Nur? 400 saja. 400. Deal lah. Ya. Iya. 3 4 400 cash. Siap. Deal? Nampi artosna nyengakeun itu entokna. Siap. Hatur nuhun. Dealnya. Gue candaknya aku Pak, iya aku ada dinya. Da abi aya peryogi bade kacainya. Kacai? Heeh, sok we candaknya. Siap. Sok abi ti payunnya nya. Siap. Nuhun. No, masternya. Yuk. Naon eta? Iya, badannya newak entog ya. Entok usaha. Iya, badannya newak entog. Kan spesial ti Mas Nur iya. Mas Dur mana? Entok saha kitu eta? Dan saya eta mah. Nyanyi mana? Mana Mas Durna? Ya Mas Nur orang dia lah. Ku saya geus dibayar tadi 400. Tuh sadayana tuh 400 malahan plus bonus anak-anakna ada teh. Ya, Mas Dur di dieu mah ieu mah nu aing kabeh oge. Ah, janten kumaha atuh ieu. Dator bisa artosan tadi 400. Itu atuh cegentosan artosna 400. Kenyarana teuing aing mah kudu ngagantian duit eta. Hiji balik bisa dilaporkeun ka Pak RT ku urang. Balik. Aing apes kamari katipu hayam, ayeuna katipu entog. Mas Nur. Awas ya ku aing papangi dieurat sih ku. Des. Ada di dia. Nama nurut gimana? Caker. Kager. Nyasap ya tadi jauh-jauh. Ada tah rumah turun tiba tonggo. Oh, daerah Kaliwatna. Tadi isuk-isuk pernah keur eueuh. Teu eureun ora menur. Oh, Kopi tuh. yang minta ngopi tadi langsung ka dia. Alus motor manur bukan punya. Alah, nama nur ieu alus, otomatis kieu. Nakos embenya di kalian kieu. Anjir dia kalah ngahina ka aing. Alus dan urang eueuh di kalian tuh dulu. Ieu mah alus juga embe ample-amplehan. Taruhan ini teh potong persalahna. Biasana paneta sok bengkel ya. Heeh, aya di urang mah. Sekalian atuh panghadekeun. Siap panghadekeun nya. Kan aing teh eta geus kieu. Siap panghadekeun lah. Panghadekeun. Kita buat eta panghadekeun aing minta ngopi lah. Siap ngopi lah. Siap. Tadi nyakin pura motornya. Sok. Aya alat-alatna nya. Oh, komplit. Buka itu Mang Nur. Oh. Iya. Wah, ini mah berat Mang Nur. Yang banyak kita pokoknya mah mun di hati-hati biasa jutaan Mang Nur ya. Usia masa jutaan. 1 juta, 50 diganti lagi Pak. Coba tadi mah Mang Nur. Jadi balik sama yang beli motor gede 200, aing beli motor nampil aku ngadain 1 juta sih mah. Nah, jadi 1.700.000 mungkin halus. Aing mah. Lumayan diomel dia. Oh, udah geus kagok sok we lah. Sok anggeuskeun we sok we. Emang Heeh, cewek aing lah bintang sok we anggeuskeun we. siap. Halus enak mah lain pas mulai di kalian pos tadi, Mang Nur. Mana balik deui nya? Balik deui. Kurang lihat pas mulai dijungkeun. Bahan teh. 1 juta tadi teh. Ajaran heulanya. Oh, ajaran lah. Ajaran motor. Itu hirupnya. Wah, kira aku ngarep tadi hirup ning mah. Oh, kontaknya. Deh, kalau dulu mah. Daguan kedennya. Awas sok. Di Aris, benar we katipu ku aing. Lah hayang balik deui aing lah. Wah, ya Pak Aris. Mang Nur 7 pisan. Ajaran teh Mang Nur. Aduh. Buang balik deui. Tadi musuh di mana ki? Mana?
Mana Bob? Punten Kang. Enggak. Bade tuh maros teh teh. Mohon. Ai ronokohna Pak Dedi paling mananya? Pak Dedi. Pak Dedi Itu. tuh. Oh, paling ditu. Itu paling itu. Mana atuh ieu teh? Itu paling itu Pak Dedi mah. Ari itu Itu paling itu. Itu Pak Dedi. nu mana Nu itu Pak Dedi mah. Pak Dedi itu ke. Nu ieu sepupu Pak Dedi. Itu ya, Pak Dedi. punten nu larasna nu mana tuh? Itu Itu. Pak Dedi ya. Pak Dedi nu mana tuh? Itu. Da itu ke Pak Dedi. Itu ke Pak Dedi sami. Abdi mah bade ka Dedi ieu di Mohon. dieu lah. Oh, ka Pak Dedi Ya, mangga. punten heula nya. Mangga. Punten tuh marosnya. Mohon. Sepupu kali itu Pak Dedi mah. Pak Dedi eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bade tuh maros. Ieu bumina Pak Dedi sanes. Mun leles. Dia bumi abi. Dedi romantis namina. Ih, sanes. Oh, bade Kang Dedi romantis. Abi mah Dedi Kun, Dedi Koen, bade Kang Dedi romantis. Itu tuh paling itu tuh bumina tuh kali itu. Ngalieureun kitu mah. Atuh hapunten nya abdinya. Abdi bade ka ditu we ka Kang Dedi romantis. Mohon mangga. Tepat itu mah sanes Dedi romantis Kang. Nu mana atuh nu leureusna? Itu ge aya Dedi. Itu karuhan Dedi mah itu. Heeh, di ditu ge. Tapi kapan tos dipendakan ku abdi itu mah sanes. Naon ieu? Naroskeun bumi Pak Dedi pan itunya. Ya. Pak Dedi cenah. Oh, pan itu ge Dedi tuh. Tuh. Tuh, itu ge Dedi. Tuh, itu aya Dedi. Bapana Dedi eta. Dedi naon? Dedi romantis. Itu ge Dedi, gandu ka romantis lu kan teu itu Tuh, ge. abdi mah asal lieur. Lah, abdi mah bade ka ditu wae lah, bongan dilalieureun Di mah kati tadi ge. Sok wae dah itu Dedi. Itu Dedi sok wae papai. Aya tilu, Dedi teh nu mana? Abdi mah Dedi romantis teh. Haruskeun ka ditu ka jenenganana. Uhun lah, bade ka ditu abdi mah. Romantis teu, gitu lamun dirayu berarti romantis. Bade ka ditu we atuh. Mangga. Hah, Hari itu Dedi naon nu dihadap. teuing lalandiana mah. Ai di ditu Dedi naon ang? Eta mah Dedi teu kiem. Dedi tuh kiam. Heeh, ieu mah Dedi Apandi. Tuh, Dedi apaan? Aya di toko ge. Dedi Subang. Dedi Subang. Oh. Meureun sigana nu ieu aya Dedi romantis mah. Landak teu romantis kurang mah. Sama sekali teu. Heeh, cuek we, lasok ngarayu. Lamun Da meureun aya Dedi romantis mah kudu mah romantis. Heeh. Hah? Heeh. Atunya heueuh. Penting lah liurnya. Teu lah kulik Penting lah jalan mana? Heueuh. Liur kan we.